Nah ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yu urang ka Allah make syariat datang ke Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make thariqah datang ke Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk salat bari culak cileuk keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun keur salat aya suara musik ilu joget keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya jak keur teu salat mah teu ieu lah salat urang mana pokoknya urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir mah wudu salat puasa zakat haji emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu geus datang ka paeh kos itu bae salamet sebab ayat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun dikasor dika akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat